Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin bi abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Paslun ya hiji pasal surutul wudu'i asyaratun. Ari pirang-pirang syarat wudu eta aya 10. Al islamu anu kahiji kudu Islam, kahiji Islam kudu beragama Islam, maka tesah kanon muslim atawa can ngucapkeun 2 kalimat syahadat. Wa tamyizu nu kadua tamyiz, hartina geus kaperdih atawa geus hideng sekitar genep atawa 7 tahunan kaditu. Wa naqau anil haidi wa nipasi, jeung nu katilu nyaeta bersih tina haid jeung tina nipas. Wa mayamna wusulal mai, jeung kaopat nyaeta tina barang nu ngahalangan kana datangna cai ilal basyarati kana kulit. Jadi barang anu ngahalangan kana datangna cai kana kulit seperti naon? Seperti lamun dina kulit teh aya cet atawa aya leman, maka di mana wudu kudu dibersihan heula. Wala yakuna ala udwi mayughayyirul mai, jeung kalima nyaeta kudu aya anggahota, ulah aya anggahota anu ngarobahkeun, ulah aya hiji barang anu ngarobahkeun kana datangna cai. Artina anu ngarobahkeun kana cai teh seperti urang wudu teh umpamana diruruh heula ku sabun, tuluy dibersihanana sakalian wudu, tah eta caina jadi robah maka teu sah wuduna. Wal ilmu bi fardiyatihi, jeung nu katujuh jeung nu kagenep nyaeta nyaho kana kaparduan wudu. Mana nu fardu seperti naon? Niat, ngumbah panangan katuhun nepi ka sikuna, ngusap rambut, ngusap pameunteut, ngusap sampean nepi kana mumuncanganana, tah eta hukumna fardu, maka teu meunang ditekadkeun jadi sunnah. Hartina lamun cai saeutik maka utamakeun eta anu wajibna. Lamun cai saeutik kira-kira temahi make keur nu wajib jeung sunah maka utamakeun anu wajibna. Wa la ya'taqida fardhon min furudihi sunnah, jeung ulah nekadkeun kana hiji fardho tina pirang-pirang fardho wudu teh kana sunnah. Ulah ditekadkeun anu fardu mah tetep kudu fardu, anu sunnah tetep kudu sunnah. Ulah nu fardu dijieun sunnah. Anu model tadi seperti butuh kana cai, dijieun sunnah yeuh ngusap rambut mah teu bisa, anu fardu tetep eta fardu. Wal ma'u tathuru, jeung nu ka-8 eta nyaeta cai anu suci. Cai anu suci anu nyucikeun. Jadi kudu aya cai anu suci tur nyucikeun, teu bisa cai anu suci hungkul. Sabab anu suci mah loba. Seperti naon? Cai kopi, cai kalapa, cai es, cai susu, eta sadayana suci tapi teu nyucikeun. Atawa cai suci anu mustamal, anu kaceretan, tah eta teu bisa dianggo sabab geus mustamal. Atawa cai saeutik anu mutanajis. Wa dukhulil waqti, jeung nu kasalapan nyaeta asup waktu. Hartina lamun wudu mah saena eta geus asup waktu. Sok sanajan ayeuna kuat misalna magrib wudu tuluy ngantosan isya teh, dur isya wudu teh can batal. Henteu wudu deui henteu kena naon, tetapi kacida saena wudu deui sabab cahaya katibanan cahaya jadi leuwih hade sok sanajan meunang, kecuali dina
Tayamum mah kudu saban-saban waktu kudu tayamum, arik batal teu batal ge tetep kudu tayamum. Beda jeung wudu. Wudu mah kuat. Jeung nu kasapuluh nyaeta mualah. Wal mualatun lidaimil hadasi. Tuluy-tuluy ka jalma anu langgeng hadas. Jadi sok sanajan wudu ka jalma langgeng hadas mah asal kira-kira geus karasa geus batal tina eta wudu maka kudu buru-buru wudu deui. Tah 10 perkara eta syarat wudu. Wallahu a'lam bishawab. Muga aya manfaatna. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.